dibayar. Aing dek nyana beneran teh ruyat dibayar. Aya tim ruyat dibayar. Bener tante tidak pikir. Kok calangap sia. Itu. Aduh. Gas, masing-masing we gas tah mah urusan kepentingan, aing mah kepentingan jeung Allah. Sia mah kepentingan jeung duit los. Beres. Lain kitu urang bebener beler ya, lain haju urang masing-masing. Mantak naon hiji keuna tu pendapat teh nu ieu make sulam nu ieu durus, nu ieu make nyukom, nu ieu make naon deui? Happy marriage, nu ieu deui happy new year. Nu ieu deui happy baby. Pokoknya happy lah. Jangan atuh hijikeun mah naon ketika aya kelas, aya kesalat di mana ye? Coba pakena kumaha tinggal kitu basi hese-hese. Jadi ieu mah urusan kadeuleu ngitung aju deuleu beres. Ngitung aju tingali atuh beres. Geus sabaraha puluh tahun urang gitu rapih di zaman Pak Harto sakitu mah rapih. Jadi jelas. Mudik lebaran jelas. Weh, si Iki mah ora jelas ge. Lah, wong Jawa arep mudik ora jadi. Ruyate ora hasil. Lebarane ning pending ya. Era deui mah ibadah jadi kos kararieu. Masya Allah matak naon. Nu geus rapi mah tinggal dirapihan deui. Evaluasina tinggal ngabeberes ulah hajian kacau. Ikan hajian kacau kan. Ye, kembali deh ke asal deh. Kacau di gitu-gitu mana kumaha. Perbedaan Muhammadiyah dan NU menonjol perbedaan anak lainnya tuh. FPI hasil, iya henteu. Nu menonjolkan perbedaan anak. HTI, iya menonjol Kiai anu mah, iya Kiai anu mah. Jadi ribut. Titah gitu apa henteu sih? Kok jadi keributan sih urusan ibadah? Boga wilayah ngahijikeun ulah jadi ribut ulah teu dititah ribut hijikeun pengetahuanana. Coba urang deuleu bulana nu deuleuna nu jelas ulah mata kica-kica nu deuleuna tuh si eta mun diajak kudu mah ulah kukula geus diajak sabaraha kali kan kali itu ulah deuleu sia mah teu percaya ka mata sia mah bangun ge mah mata leutik ieu mah teu beres. Sama bangsa lulak lirik kana mun aya lamun aya androk ngingsat kadele bangsa bulan moal mal kadele ulah jadi hajup nu menonjol perbedaan anak. Nah tinggal disimpulkan aya naon sih nu menonjol perbedaan ibadahna ka Allah kitabna aya kok menonjol perbedaan anak. Nah berarti muatan kan NU boga kepentingan, Muhammadiyah boga kepentingan, FPI boga kepentingan, HTI boga kepentingan. Walaupun di dulu kukula FPI mah lillah kadeleuna, HTI lillah kadeleuna. Nu boga kepentingan NU jeung Muhammadiyah. Ributna sebab eta mah teu ngaributkeun teh mah, hanya ngajelaskeun. Alal hakiman teu berat ka FPI, teu berat ka HTI, tapi nu jelas nyana ngajelas-jelaskeun. Nu ribut ieu teh gede gorenganan hayang kursi, atuh bebeja. Di imah tuh tinggal aya nu beulah tinggal diketrokan kursina. Teu aing mah teu butuh kursi sia. Teu butuh tumpakan kursi. Eta keur carita kamari mah geus rapi deui urang bersyukur alhamdulillahirabbil NU geus rapi deui Muhammadiyah geus rapi deui organisasi nu sajan kiai geus rapi deui ulah pasina tuh jadi ibadah ka Allah jadi pasini tungtungna mah urang teh di bulan Ramadan tuh menang ganjaran bae ribut malulu nyaritakeun hilal bae hilal jadi nama tungtungna mah pun urang wah tambah senep anu dikunci pan teu menang lebaran kunci nomor lockdown can geus dikunci teu menang lebaran yang lebaran besok hari ini tidak boleh kunci geus lebaran tungtungna di lapangan di mushola anu di imah jeung anak pamajikan bae lebaran aya nu geus lah cenah urang mah teu kudu salat lebaran lah jadi kunci masjidna nyieun huru hara lain hayu atuh ibadah ieu masjid di non gitu ngaranna
boga keyakinan nu ieu mah poe ieu nu ieu mah poe isuk masjidna eta nah ngabangunkan babarengan atuh deuk ibadahna ka Allah atuh umumkan mas sakunaon ku DKM yang lebaran hari ini dipersilahkan masjid mah bukan punya saya punya Allah yang lebaran besok silahkan eta lempeng ngaran DKM na mantak DKM anu kamari ngonci ku galedeg wah cenah kieu sok macam-macam bae ku galedeg teh ieu na hatena galedeg teh kepentingan eta galedeg ngaranna galedeg sing jelger galedeg nu asup ka dieu ces eta nu bahaya mah ces atuh hitut ge nu ces nu bahaya mah aja ngaji ka mana bae si heran aing mah tah aing ngeunaheun aing ngaji jeung nu bodoh kieu ngeunaheun jeung nu susah urang asa ngahiji teh kitu tah ngaji teh sebagai jeung nu bangsa nu sugih nu pamarentah nu sugihna nu sugih asa aing atau pemerintah orang teu bisa tapi ikut ge mah lah balok teu boga bentang teu boga ieu doang geus kaluarkeun isuk mangga teu ngahiji eta mah matana sipit atuh ai bulan teu kadeuleu ai susu kadeuleu wal qamara wa qaddarahu manazila Allah nyeun manzila kemudian nyeun darajah kemudian nyeun garis khatul istiwa madarul itidal lamun dijelaskeun perputaran-perputaranana geus aya kabeh ge dina tafsirna sabaraha kecepatan bumi sabaraha kecepatan matahari kecepatan bulan Samsun Saram mirikhu Fadzahali Zuhal sabaraha kabeh geus aya kecepatan-kecepatanna kebesaran-kebesaranna geus kahitung teh masyaallah karim maha kawasa Allah maha agung Allah maha segala-gala Allah iyalah wa qaddarahu manazil jadi batur aya nu membidangi tentang manazil sebab kullum fi falaki yasbahun wal qabar qaddarnahu manazil hatta ada kalau jina qadim Gusti Allah teh yen panon poe ngadamel bulan tur aya manzilah-manzilahna dengan maksud litalamu wadada sini lawal hisab tujuanna supaya anjeun nyaraho ulah bararodo kana hitungan-hitungan tahun wal hisab jeung waktu urang teh aku hari jadi nyaho ku ayeuna panon poe jadi nyaho sadetik jadi nyaho samenit jadi nyaho sajam masyaallah 60 detik 1 menit 60 menit 1 jam tuh kan 12 jam nahar 12 jam lail didinya lah bakal berputar matahari ai matahari jeung bulan leuwih cepat bulan masa bulan sakali datang ka titik aslina porosna nah kutubna tapi palon poe mah satahun sakali jadi beda antara perputaran bulan jeung putaran matahari nu matak dijelaskeun ku Gusti Allah wa qaddarahu manazila Allah mastikeun kana manzilah bulan ditalamu adada sinina wal hisab supaya anjeun nyaho kana bilangan tahun bilangan jam wari urang nyaho poe naon dieu poe Minggu kamari poe Sabtu gajianna panteu wallahu alam masa depan buruk wari suram lantaran can jelas ieu teh kumaha-kumahana sedengkeun didinya begitu kurang dibaca teh aya aturan-aturan anu kurang saregep nah iyalah aturan Mendigus Law penyanyi tama goblok ya selalu ngomong dia nah iya aja sari aing sari main ge kodon haju sakasih Gus Law nah iya naon kitu ngaranna teh gak jadinya urang teh sapoe sajam samenit aya aturanna
darjah teh eta situna dakikoh 60 dakikoh sadakikoh situna sawani detik berarti 60 detik 1 menit 60 menit 1 jam darjah ngaranna geus kurang lamun dipetakeun bakal kanyahoan ieu darjah awal darjah 2 darjah 3 oh 12 darjah 24 darjah berarti sapoe ting ieu kabeh aya manzilahan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinin urang kuari jadinya kuari naon poe Minggu jam sabaraha ieu jam 10:10 kacan eureun cenah kieu kumaha aing bae atuh jauh kan tuh akibat lah lewat teuing demo kan padahal ngadahar uduk geus 2 piring kan eseng mah jelema tah tuh kan nyaho kamari poe Sabtu isuk poe Senen tuh aya seminggu aya sebulan nah engke kan aya anu dibayarna saminggu sakali aya anu dibayarna sabulan sakali aya anu dibayarna engke sapoe sakali aya anu dibayar kerja di mana dibayar lamun lambat pembayaranna teh menang demo eta kan waktu ngaranna teh ada desinin wal hisab tuh kan ya itu menang aya pesangon jeung deui tidak ada santunan manehanana engke deuk cilaka di jero pabrik deuk di luar pabrik eta mah geus teu tanggung jawab bos kan geus jelas ya iyalah Guslow ya Allah ali talamu ada dasirin urang jadi nyaho kuari teh ka umur urang akibat aya naon eta aya bulan di talamu ada dasinin wal hisab dengan perputaran di manzilah urang kuari ngitung ente lahir tahun sabaraha oh berarti geus sekian tahun heuh ente oh jadi nyaho ta urang oh urang teh kuari geus 50 55 ngaji pede tahun sabaraha lahir oh nu nyaho nya mah lahirna nanyakeun ka mana mah aya di pede lahirna nya mah lahirna bareng jeung eneng jawab poe na eneng eta tah Masya Allah tah sini heran ieu mah jadi jelema nyaho ka eneng eta tah sabaraha tah umurna eta si eta li ta'lamu adada sinin wal hisab guys urusan tahun-tahun tadi teh kepentingan akan loba nah baheula replita akibat aya bulan li ta'lamu adada sinin pelita pertama 1 kedua ketiga keempat replita membangun bangsa jeung negara terus ke belah dieuna dengan 5 tahun nah memaksakan hayang 2 kali masalah bahkan kudu demo urang kebehan ke Jakarta mempersilahkan untuk jadi raja semaunya dan seumur hidup gitu kudu nama engke bagus iya kata kanyawana mah ada dasinin wal hisab waktu urang moal nyaho ka waktu lamun bulan masyaallah panon poe moal nyaho urang nyaho waktu subuh urang nyaho waktu duha urang nyaho waktu zuhur urang nyaho waktu asar maghrib atuh salat mah teu ieu nyaho doang tuh kan si anak urang umur sabaraha nyaho lahirna teh oh malam anu tanggal sekian bulan nyaho aya titi mangsana eta wal hisab kemudian Ramadan tanggal hijina iraha kemudian lebaran tanggal hijina iraha wukuf tanggal hijina iraha ya Allah ya Rabb iyalah aya panon poe jeung bulan andai kata Gusti Allah nyeun panon poe teh 2 jang berang hiji jang paranti peuting hiji